Nuka Sambut di Pulasari. Nuka Sambut di Pulasari. Nuka Sambut di Pulasari. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel Seja Medar Carita Dongeng Sunda. Iya sana Aan Merdeka Permana. Dina judul Nuka Sambut di Pulasari. Di pengungsian di memunggang Gunung Pulasari, Prabu Ragam Mulya diintip-intip mara bahaya. Pasukan Banten tetap miharep, Pajajaran ulah tapi disesakeun. Jang nyalametkeun kaayaan. Sesa-sesa Pakuan Pajajaran kudu dibagi dua. Sabagian mertahankeun puseur dayeuh Pakuan, sabagian deui ngajaga kasalamatan raja. Ngan bae Prabu Ragam Mulya teuring rang teu hariwang. Inyana jiga geus apal pika hareupeun yen zaman kudu geus ganti. Kekuatan di Pulasari bakal beki kurang. Sanggeus Prabu Ragam Mulya milih nugaskeun Patih Jaya Perkosa pikeun ngirimkeun mahkota binokasi Sang Hyang Pake ka Prabu Gesan Ulun di Sumedang Larang. Kasugri pemirsa, tong hilap subscribe, like, share, sareng diantos komentarna di kolom komentar. Tong hilap aktifkeun tanda loncengna supados teu kakantun carios anu salajengna. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Siliwangi nu ginanjang malah mulya teresakum. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya. Salila ieu manehna teh ngarasa jadi jalma anu dinyerihatekeun ku polah-polah Ki Darma. Cenah Ki Darma anu baheula kasebutna guru manehna keneh. Tapi tetela ka manehna mah sok boga rasa pilih kasih. Salila disuprih ilmu ku Ki Darma manehna mah sok disingsalkeun. Sabab sok aya sawatara ilmu anu kanu sejen mah nyaeta saperti Ki Ginggi. Maksudna saperti Ki Ranggaguna dulur sakembaranana diajarkeun. Ari kadirina mah henteu. Kitu sababna akhirna Ki Rangga Wisesa lunta ti guruna. Ku hayangna nembongkeun ka Ki Darma yen manehna teh lain jalma bodoh. Ki Rangga Wisesa ngulayaban jeung usaha sorangan neangan ilmu panemu jampe pamake. Ki Rangga Wisesa akhirna memang ngabogaan ilmu anu bisa nyiptakeun dirina salaku jalma masagi jeung sakti mandraguna. Ngan hanjakalna ilmu nu kumanehna dipilih teh ukur ilmu-ilmu dasar anu mengpar tina bebeneran.
Contohna bae dina tata cara nyampurnakeun elmuna kolu ngagunakeun atawa ngajalankeun polah-polah anu henteu parok jeung rasa kamanusaan. Pasaratan dina nyampurnakeun elmu teh make kudu nguyup getih budak parawan sagala. Nya make kudu nguyup getih budak parawan sagala. Atawa sabab manggihan saban manggihan orok anu lahir kadunya dina maleman Jumaah Kaliwon kudu gewat diiwat. Saterusna eta orok teh diganggang dina durukan di arah minyakna. Ari kerekna diunun di luhureun paraseuna. Ceuk Kirangga Wisesa beuki loba orok nu diunun bakal beuki tambah kasakten dirina teh. Cenah kasaktian manehna teh alatan dibantuan kula lembutan orok anu dipaksa sina mantuan manehna. Eta sakabeh ku manehna dijalankeun ku awahi ngarasa nyeri hate bae asa di anak tarekeun ku anu jadi guruna. Paripolah Kirangga Wisesa anu loba kaanehan teh ngabalukarkeun jiwa manehna oge kaganggu. Nu matak boh ucap, boh lampah kabireungeunna teh jiga jalma anu teu waras bae. Sanggeus dirina ngarasa jugala sabenerna ari niat mah manehna teh hayang neangan Ki Darma, geus kitu rek diajakan tarung, rek dipuguhkeun saha ti antara maranehna anu pangjagona. Hanjakal eta teh acan pisan ti nekanan bae. Sabab salila ieu sasaha oge heseun pisan mun hayang jonghok jeung jalma nu ngaranna Ki Darma mah. Nu matak waktu ku anggana dipapanas yen manehna nya bakal punjul ti Ki Darma asal miluan pasaratan ngancurkeun Maryem. Kirangga Wisesa anu pikiranna geus teu jajeg teh haben deui dipigawe. Beuki karasa can kalaksanakeun, beuki panasaran keur dirina. Ayeuna Kirangga Wisesa masih keneh nyuruwuk lumpat di tengah walungan Cisadane ngagunakeun elmu napak sancang. Basa geus anjong ka sisi muara walungan Cisadane di Laut Kaler Tangerang. Tetela poe teh geus ngaheab ka burit ka Sugri. Tapi hati anggana ngegenduk sagede peureub sabab kapal urang Banten anu disusul-susul teh tetela acan bae kasusul. Manehna anjog ka muara Laut Kaler teh bareng jeung anjogna Kirangga Wisesa. Basa pasangrok jeung anggana Kirangga Wisesa kacida keheuleunnana sabab dianggapna anggana ukur ngalejokeun. Mana sia? Wajar aya gapal urang Banten ngakut Maryem teh. Mana deuleu? Buat sia ukur ngalajokeun aing ya. Ceuk Kirangga Wisesa ti papalotot jeung ngomongna sasentak. Anggana kudu tetep nyieun tarekah malar hate Kirangga Wisesa tetep ngarasa panas. Datu meureun Andika lompatna boyot pisan. Piraku elmu napak sancang Andika meni eleh ku lompatna parahu. Saganjang-gancangna oge parahu. Manya teu bisa kasusul. Jigana teh eta mah Andika bae anu boyot. Kirangga geura mun lompatna sing gancang mah kapal urang Banten anu keur balajar di basisir Kaler teh deuk murus Sunda Kalapa teh pasti kasusul lah. Ceuk anggana tetep mah panas. Tapi ari hate mah dagdigdug sieun katohian reka perdayana. Ngan untungna bae Kirangga Wisesa teh uteukna geus teu bisa mikir jejem. Nu maktak waktu diomongan kitu teh sanajan nya tetep ambek tapi ambek dumeh asa dilalece eleh ku kapal urang Banten. Adek ku aing sia urang susul di tengah laut. Abdi sia kudu milu sabab kudu jadi tuduh jalan. Aing can ngasaan deuleu murus Sunda Kalapa ngaliwatan laut mah. Ceuk Kirangga Wisesa. Anggana mimiti nama ngawulang heula sabab hatena marojeng jamun kudu marangan Kirangga Wisesa lumpat ngagunakeun elmu nepak sancang ka tengah laut mah.
Geuning ombakna oge menusak kitu umpal-umpalanana. Najannya manehna hampir ge sampurna ngagunakeun eta ilmu, tapi da ari dipake di tengah laut mah acan mecakan. Kami mah teu bisa lumpat di luhur sagara. Teuing mun bari diakod mah silah tembal anggana. Ngadenge anggana men tadi akod atuh kirangga wisesa teh nyentak asa dilalece. Kunyuk rawun sia. Pira ku pangat aing usak ieu jualana make kudu ngakod sia, Bro. Pok nanyegag. Anggana mah cukup ngabalieur we. Nya kajen ari teu sanggup ngakod mah. Ari sugan teh bener andika teh jalma jago. Pokna. Ngadenge anggana nyarita kitu kirangga wisesa teh asa dilalece deui. Nah cek saha aing teu metu lumpat di tengah sagara bari ngakod sia. Sanajan aing kudu manggul badak Cihea, kudu manggul gajah Lampung oge aing mah sanggup sia kunyang. Ceuk kirangga wisesa bari nongtak leungeun anggana geus kitu awak anggana teh sieun anjeut celeu dina punduk manehna. Tur ari geus kitu mangan gajleng bae kirangga wisesa teh turun ka cai. Manehna geus ngoloyong deui ngagunakeun elmu napak sancangna. Peuting teh teuing kumedem ka Sugri. Ngan ku anggana karasa we yen nyoloyongna awak kirangga wisesa muru ka tengah sagara eta bae geuning karasa. Lumpatna kirangga wisesa teh bari satengah ancul-anculan ukur netelakeun. Yen dampal suku kirangga wisesa teh keur napak dina luhureun beungeut lambak laut. Mireng kitu, hate anggana hayang seuri aya tapi karunya oge aya. Hayang seurina da kabuktian geuning jalan pikiran kirangga wisesa teh geus henteu jejeg deui. Sanajan bari nyerongot pajah asa dilalece tapi da buktina manehna teh daek we dijajah di titah munggu anggana teh. Ari karunyana nya da ari sacara kamanusiaan mah anggana teh geus ngajajah jalma sejen. Sok angot ieu pangkat jalma kolot anu sakuduna mah dihormat-hormat. Lian ti kitu ku anggana oge sabenerna mah geus kabireungeuh yen kirangga wisesa teh tanagana geus ngolotan da meureun salila 2 poe 2 peuting teh gawena teh meres tanaga bae. Boh dipake galungan, boh dipake lulumpatan ari ayeuna manehna bet anjeut celeu dina pundukna pisan nya pan anggana teh diuk di punggu dinetak-tak kirangga wisesa. Hampura kami kirangga ceuk hate anggana. Ari anu keur diomongkeun mah jongjon wae susuruwukan ngagunakeun dampal sukuna dina luhureun beungeut sagara. Munggu sakitu mah kirangga wisesa teh bener-bener jago ka Sugri. Moal sakabeh tukang ijen bisa ngagunakeun elmu napak sancang bari lila. Sabab jangan laksanakeun teh, jangan laksanakeunana teh kudu sanggup ngaluarkeun tanaga anu badag. Utamana tanaga jero. Nu teu boga tanaga gede mah bisa-bisa beakeun napas di tengah jalan. Anggana oge ari hariwang mah tetep aya, ceuk pikirna lamun kirangga wisesa ujug-ujug mopo di tengah jalan. Kana tangtu dua anana bakal dikerelep ka dasar sagara. Kusabab hariwang bisik kitu kajadianana atuh sabot ngahulang teh anggana mikiranan akal. Ku kabeneran ti jauhna celak-celak aya barang ngangkleung dina umpalan sagara. Kirangga itu dihareup jiga-jiga tong cainya. Pokna nuduhkeun ka hareup. Sanajan cek ukuran jalma awam di tengah laut teh meradong poek, tapi lamun anggana atawa kirangga wisesa ngagunakeun heula elmu teutup sorot kalong. Karena tangtu bisa ngawaskeun naon-naon anu aya di haripeunana sanajan ukur rayam-rayam oge. Bener deuleu eta mah tong cai. Nah sia hayang nginum gitu. Ceuk kirangga wisesa bari nyoloyong ngadeuketan barang nu disangka tong cai teh.
Barang di deketannya we eta teh tong ngan eusi namah nyawa cai nyawa naon. Gajeleng kira nggak bisa tengah gajeleng kana tonggong tong geus kitu mah heug diendag-endag. Sian dulu. Cuk kira nggak bisa sabab karasa tong teh nganculna tanagaan. Ukur nyerikeun yen jerona teh nya eueuh eusian. Tah urang jieun tutupakan we kira nggak keur ngirit-ngirit tanaga. Ceuk anggana. Jika aku kira nggak bisa oge kahartieun. Da buktina manehna oge henteu ngalepaskeun eta tong tapi terus we sukuna teh nece kadinya. Malah saterus namah deui tong teh ku kira nggak bisa disurung ngagunakeun gerakan sukuna. Nya we ari geus kitu mah tong teh nyoloyong tarik ka hareup. Balik kira nggak bisa henteu kudu ngagunakeun di ilmu napak sancang kajaba ngajaga kasaimbangan awakna malar ulah nyoledat tina tong. Sabot sasoloyongan dina luhureun tong hate anggana mah teu boleh mikir kumaha piakaleunana sangkan manehna tetep bisa ngaganggu kana kalancaran usaha urang Banten teh. Dalamun ngadanya urang Banten nuting corowok ngabejaan dan kapal yang mekel Maryam mah. Sagalana ukurna talakeun yen maranehna teh pasti bakal ngarurug dayeuh pakuan ngaliwatan walungan Ciliwung. Ngadenge kitu sabenerna manehna bisa bae henteu nutur-nutur eta kapal ka muara Cisadane di Laut Kaler. Tapi langsung bae mapag musuh di walungan Ciliwung ngan bae lamun kudu kitu hartina ngantep heula marabahaya sina nyorog ka dayeuh pakuan. Tah nya ieu pisan anu anggana embung teh. Dasa tadina ari kahayang manehna mah kapal musuh teh geus langsung dipegat di jauhna bae. Nyaeta sangkan keamanan dayeuh pakuan nya kajamin. Tapi geuning buktina mah eta rancang teh henteu bisa dijalankeun kalawan bener. Dasanajan ayeuna manehna geus aya di tengah laut oge geuning ari kapal musuh mah anggar we acan bisa kasusul. Ngan bae lamunnya bisa kasusul di tengah laut. Nya di tengah laut keneh. Nah aing dikumahanya pipetageun. Ceuk pikir anggana. Tapi kakak oge rengse mikir kitu ujug-ujug kadenge kira nggak bisa sanyelengkeung. Tuh geuning kapal musuh teh euy. Wokna bari nuduhkeun ka hareup. Ngadenge kitu anggana tarangna kapaksa dikerung-kerung jeung panonna sumorot ka hareup ngagunakeun ilmu sorot kalong. Barang dirinya ke hareup anggangan ngadadak tutunggulan. Sebabnya di hareup teh aya anu ngajungkiring hideung lantaran eta ngajungkiring teh keur nurubuk maju ka bari meberkeun layarna. Atuh hate anggana geus stop bayeun eta kapal teh kapal jung bogana urang Banten teh. Mireungna kitu suku kira nggak bisa nyepak tong cai geus kitu surubuk bae ngagunakeun deui ilmu napak sancangna. Hate anggana beuki deg-degan bae sabab ayeuna eces manehna teh keur ngadeukeutan kapal anu nya jangkung nya badag. Hiji kendaraan laut anu salela ieu ku manehna kakara kasaksian ayeuna. Ceuk beja cenah bareto oge urang pajajaran teh barogaeun kapal galede. Sabab bareto mah pajajaran teh jaya di lautan. Bangsa pakuan pajajaran ngawasa 7 palabuhan penting di basisir Kaler, kulon jeung kidul. Ieu nagara teh remen ngayakeun hubungan jeung nagri-nagri sejen nu aya di luareun Pulo Jawa. Ngan bae eta teh ayeuna mah karinineungna sanggeusna sakumna palabuhan muara bogana pajajaran dijabel ku Banten jeung Cirebon. Malah nya ti harita cenah urang pajajaran jadi manusia gunung teh. Tina anu tadina ngabaladah hirup teh di basisir jadi tumatep. Jadi tumetep di padaleman ngurus humang ngurus palawija cul bae ari kahirupan laut mah. Ayeuna lamun anggana mireuneuh kapal ngajungkiring gede di tengah laut eta eces lain bogana urang pajajaran tapi malah bogana musuh. Tur ayeuna deuk dipake ngagempur nagrina.
tur ayeuna. Dek dipake ngagempur negeri aing pisan deuleu. Ceuk hatena kebat-kebit. Sabot kitu ari Kirangga Wisesa mah beuki sumanget bae ngagerakeun sapasang dampal leungeunna. Atuh nyoloyongna oge beuki tambah gancang bae. Sia mentong ilu beong. Keun sakumna Maryam ku aing dihancurkeun deuleu. Ngan saumpama aing geus hasil ngancurkeun bakarang musuh. Sia kudu keuat embar ka sakumna jalma sajagat yen aing teh jago. Rugan ku si Darma kadengeun deuleu. Ceuk Kirangga Wisesa edeg nyaritana. Anggana mah ukur kolo unggeuk sabab perhatianana keur nujul kapal lebah wetaneun kapal Banten. Mangke heula jia. Ari jia naon patalina jeung si Darma teh. Sabab jurus sia mani niru-niru bogana si Darma ha. Sabab mustahil sia muridna si Darma da moal ka umuran meureun ku si Darma anu geus tere kojor mah. Ceuk Kirangga Wisesa nalek anggana. Ari anu ditalek jiga anu teu ngarasa perlu pikeun nyumput nyalindungkeun. Malah hatena miharap sugan we lamun balaka mah Kirangga Wisesa teh jadi ngarasa seber ka dirina. Kami mah muridna Ki Ginggi. Ari Ki Ginggi teh apanan tunggal muridna Ki Darma. Tembal anggana. Ngan bae demi ngadenging pangakuan anggana sarupa kitu ngan gorowok wae Kirangga Wisesa teh nyentak bari ngulawingkeun awak anggana. Sangkan ti gujubar kana beungeut laut. Kurang ngajar sia. Jadi sia teh muridna moyo bubuyutan aing ha. Si Ginggi teh ku aing keur diteangan deuk dihakan jajantungna. Deuk diuyup getina jeung deuk dicok tirok polona. Sia genah-genah cucungah nyeng cila dina tak-tak aing ha. Ceuk Kirangga Wisesa. Anggana mah anu keur dicarekan lak-lak dasar malah awakna teh keur jujuralitan neangan kasaimbangan. Sebab lamun muragna teh diatur tangtu bakal tiga jebur kitu bae. Juralit, plak. Dampal sungku anggana geus nincak kana umpalan ombak. Geus kitu juralit ngajuralit deui sangkan nangtungna rada anggang di tempat di mana Kirangga Wisesa keur nyuruwu. Tapi geuning kadudukan manehna teh bet jadi bahaya. Sabab tetela Kirangga Wisesa keur nyuruwuk ngadeuketan manehna. Malah ari mireun ngegerakanana mah eta jalma teh jiga-jiga rek ngakalakeun manehna. Da nyawe kakare oge mikir kitu leungeun katuhu Kirangga Wisesa teh geus diheumbatkeun ka hareup rek neunggel anggana ngagunakeun ilmu teunggeulan jauh. Mireun kitu awak anggana geus ngajaul deui ka luhur. Hawa panas karasa ngaheab kana dampal sukuna. Teunggelan jauh Kirangga Wisesa bisa kacingcatkeun, balukarna beungeut cai ngagolak jiga ngahaja digodong, mani ngebul baka tingku panas. Punduk anggana muringkak geuning sakitu hebatna teunggelan jauh Kirangga Wisesa teh. Lamun mah aya catang anu kakeunaan kana tangtu bakal tutung ka beuleum. Mireun seranganana nyamos Kirangga Wisesa ngulangkeun deui teunggelan jauhna, atuh juralit deui awak anggana ngajuralit. Kana palebah pundukna nyalisir hawa anu kacida tiisna, tepikeun ka awakna oge ngadadak semunga hod-hod. Awak anggana oge terus jujuralitan, turun-turun sote sanggeus mireungeuh di handap aya tong anu tadi tajong ku Kirangga Wisesa. Plek tampal suku anggana teh nece kana tonggong tong. Tapi aneh tong teh henteu ancul-anculan kajaba karasanya cep tiis. Barang manehna ulak ilik ka sabudeurna horeng geuning cau laut di sabudeurna manehna mah geus robah jadi es. Tong cai teh mana cicing bae oge danageun dina es. Mireungeuh kitu hate anggana ngalenyap reuwas.
buamun bieukeun meureun awak aing beku jadi es ceuk hatena ngaleper. Nu matak ngaleper teh da manehna mah kakarapisan enjo ilmu anu sarupa kitu juntrungna. Jeung di oge ceuk rasaan mah acan kungsi cacarita ngeunaan ilmu model kitu. Jeung anu hate anggana ngarasa helok teh kirang gawe sesa cikeneh make sanggup ngaluarkeun dua serangan anu beda jenisna. Nu hiji panas pisan, nu hiji tiis pisan, dua kekuatan anu beda make bisa dilakukeun dina waktu anu meh bareng. Ukur netelakeun yen pangabisa kirang gawe sesa teh nyaan ge sampurna. Ngan bae kunaon eta ilmu bieu teh bet dipake narajang ka batur tapi kalah ka kamanehna dumeh kumawan dengan muridna Ki Ginggi. Ieu ukur netelakeun yen kirang gawe sesa teh kacida nyatruna ka Ki Ginggi. Meureun nu dua bieu mah mangrupakeun ilmu simpenan atawa sanjata pamungkas. Boa ukur dipake lamun ngayonan Ki Ginggi atawa Ki Darma bae. Pikeun kadua kalina punduk anggana muriding lamun cekeneh eta ilmu dikaluarkeun jang ngakalakeun dirina ukur netelakeun yen kirang gawe sesa teh kacida ambekna. Kirangga asa teguna micin-micin tanaga jangan kalahkeun kami. Sabab anu kudu diancurkeun ku eta ilmu mah ukur kapal musuh. Ceuk anggana geus ngakal deui bae. Nyawa sia. Embal kirangga bisa sabar nyentangkeun deui tenggelan anehna. Atuh anu diserang kitu. Ana diserang kitu anggana teh awakna geus ngabalicot deui bae. Hiu, hiu. Serangan hawa panas geus narajang deui ka manehna. Awak anggana rumanggieun sabab cai laut anu tadina beku. Jadi es teh ngaradak leyur da cikeneh kaheab ku tenggelan hawa panas. Ari cai laut geus leyur mah tong anu kumaha dipake titincekan teh jadi gugurin jalan leueur. Tapi keun awak anggana ngagaleong jiga rek labu. Pamemeh kirang gawe sesa ngaheumbatkeun serangan anggana cocorowokan yen cenah lamun nya kirang gawe sesa jago kudu bisa ngancurkeun Maryam nu dibawa ku urang Banten. Maryam teh kabehanana aya 5. Ari anu diancurkeun ku Andika mah kalah hiji. Jadi acan kasebut jago atuh sabab baheula Ki Darma sanggup ngebengkok-bengkokkeun 7 Maryam urang Demak. Ceuk anggana nyawa bener nyawa bohong eta caritaan manehna teh. Tapi balukar tina eta caritaan manehna mamaras kirang gawe sesa kasundut. Deulekeun sia aku nyukul leutik. Ya gedeung deui Maryam kabeh bakal dirembus ku aing. Opat len ceuk anggana. Tapi ku anggana geuwat ditempas. Lain opat. Tapi bisa jadi aya 10. Itu geura ilikan. Ditebeh wetaneun kapal sejen ngajungkiring badag. Ceuk anggana nuduhkeun ke tebeh wetan kita tadi teh manehna mah geus ret deui ngawaskeun kapal ngebleg-bleg hideung wetaneun kapal bogana urang Banten teh. Kirangga wisesa oge sarua mireungeuh ka tebeh wetan. Geuning kapal Banten teh aya 2-nya. Pokna jiga nu ruas. Tapi ceuk anggana bisa jadi nu eta mah lain kapal urang Banten. Nah kapal boga saha gitu ha? Ceuk kirangga wisesa deui. Ku anggana diterangkeun ku kira-kira yen bisa jadi cenah kapal eta mah bogana urang Cirebon atawa bogana urang Demak. Kunaon mana lobat-lobat ting bangsa asing datang ka dieu ha? Ceuk kirangga wisesa nyebutna bangsa asing ka urang Cirebon jeung urang Demak teh. Meureun bisa jadi baheula mah kitu. Keur sakur sekeseler anu henteu sanagara teh disebutna bangsa asing bae.
waktos naseeb kasuge pamirsa urang cekapkeun dugi kadieu heulanya urang teunden dihandelem gesan sampereun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun poe isuk urang samper deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun. Mangga wilujeng kantun permios. Kasuka gali situ pinul balon